Sampurasun khusus ya kanggo urang Banten, Cidomas, Pak Ajat saurna teh hoyong di kintunan saurna teh nya. Anjeunna teh ngepen ka Abah Aep Biola Maut. Hoyong ngobrol saurna teh, hoyong ngobrol, hoyong tepang sareng Mbah Aep insyaallah ke ku pribados disaurkeun. Panganten ayeuna pribados nuju aya di Legok Ceri Sunda Mekar Cisitu Sumedang. Mangga kau ka Abah Ajat Cidomas kahaturkeun kumargi ayeuna nuju di Sumedang. Panganten laguna oge urang anu kasumedangan nyata anu aya di daerah Sumedang para karunana moyangna nyaeta di Gunung Hade Marongge. Laguna teh nyaeta Reret Marongge. Mangga kahaturkeun. Nawanci sariak layung mojang gelis camparanik lir lungsur ti kahyangan angkatna macan tenangan disinjang kabaya carang kulit podas kumalangkeng ngadilak di barung imut tetep seket ngajambaring lambelir amis madu salira sahajenangan saupami lelengohan nah karasa disarengan. Itu teh gunung teh saur nama Gunung Tampomas itu teh anu katinggal di dieu. Halisari kuwung-kuwung waosna gula gumantung gadona endog sapotong taarna tajaman terangan mun lalaki direret piraku henteu kapelet nu hayangan teu kacatur kasengsrem tur kaedanan rea anu